keur carita sadar mah biasa sadar boga urang sadarku boga teu boga sadarku teu boga ngeunah tah hayang datang kadinya teh tah hayang datang kadinya eta teh lain bantrak-bantrakeun ilmu nu panghese na kos kieu tah jadi berarti kan ngeunaheun geus urang teh zikir ku ari datang ka mana naon nu kudu diurusan ku urang teh jadi mantap geus urang penting zikir teh ngeunaheun la ilaha illallah boga maksud keur ngabersihan naon ya tuh kos kitu geus dimimiti di dieu embun-embunan datang ka tapak kaki di tapak kaki dibalikeun deui ka embun-embunan ngeunaheun plek bae jadi geus lantaran diurus ku ari maneuleul jelema akur bae ciptaan Allah nu sugih teu mandang sugihna cilaka lamun sugih nu dideuleu sugihna lamun aya jelema gagah panglima perang misalna abri jabatanna luar biasa urang ngahormat ka jabatanna cilaka geus diurus babatin teh sarua jelema geus titik sugih mah teh urusan pamere Allah jabatan urusan pamere Allah bisa mawa sugihna bisa mawa jabatanna salamet teh bisa nyada ge cilaka geus sarua hamba Allah ketika datang hormat lantaran makhluk Allah nyana ngaganggu singkirkeun ku urang mah deuk ka Allah besi urang ka babawa jol aya camat mamawa partai Golkar indet sia ka ditu jejedis aing ka babawa ku sia aing mah deuk ka Allah bae los hudangkeun ku sia Golkar hudangkeun los bendera Golkar aing mah moal deuk ka Allah ngan aing ngahalang-halang moal ka sia milu ge moal aing mah sebab aing mah deuleu Golkar teh kos kadal geus bae resep henteu benduh henteu ngelos ya basi aing mah tanggung jawab aing ke di akhirat lantaran aing mah dititipan ilmu ku Gusti Allah mun aing mimilu jeung Golkar engke aing di akhirat ditanya ku Gusti Allah teu bisa ngajawabna gara-gara sia hanas mere 1 juta 2 juta paling gede mobil aing cilaka di akhirat endet sia ka ditu tah lamun geus ngaji batin contoh batin teman lain aing tolol keur carita tah mun geus ngaji batin mah kos kitu aya naon itu yang dicarekan ku Gusti Allah aya pertimbangan antara dunia jeung akhirat kamangpaatan dunia kumaha kamangpaatan akhirat kumaha kabawa moal ke di akhirat masyaallah Allah te allazi khalaqakum min tin anu nyieun urang tina tin intea hartina endut teh hartina tina taneuh liket mun taneuh liket teh mun di sawah mah nu kitu ngaranna teh lempung insyaallah tina taneuh ieu ge panjang teh tina taneuh rarasaan mah sapira bapak urang jeung mak urang kakapalan aju totojer ai borosot urang jang teu tina taneuh deuleu purwadaksina dina tafsiranna Imam Jalalain bi khalqi abikum Adam minhu Allah ngadamel bapa anjeun nu ngaran Adam tina taneuh Allah teh ngadamel aras, kolam, lauhil mahfuz, surga, langit, kemudian malaikat, kemudian bumi, gunung, laut dan lain sebagainya. Can ayam manusia harita. Nah, Gusti Allah dek dijieun ieu manusia teh. Allah ngumpulkeun seluruh taneuh. Taneuh teh kapan aya nu beureum, aya nu koneng, aya nu putih, aya nu hideung, warna taneuh teh kos kitu kumpulkeun ku Gusti Allah. Kemudian dicaian ku Gusti Allah, cai teh kapan aya anu tawar, aya nu asin, aya nu amis. Caian ku Gusti Allah diudak-udak di adonan. Dibentukeunlah ku Gusti Allah model Kangjeng Nabi Adam, dibaringkeun ku Gusti Allah 40 tahun. Cak wakila mah 1000 tahun dibaringkeun nang karak. Iblis deuleu. Cik iblis, Gusti Allah dek nyieun naon nya? Ulah bae nu ngelehkeun ka aing.
macem-macem bae Gusti Allah. Iblis geus kos itu ngomongna ge. Ngomongna geus kos kitu iblis macem-macem bae Gusti Allah. Segala jijian kos kitulah. Cekeun teh rempan ngelehkeun aing we. Tah ka Allah teh ngomong kos kitu padahal nyanakeun ngan Allah. Ya malaikat aslina mapan iblis teh. Tah kuari teh omongan iblis teh nyanding ka urang Cikupa. Urang Cikupa ge ngomong kitu pan. Ya Gusti Allah kok beda-beda amat nyeun. Nu itu melancar dagang, nu itu mah geus sugi di aing nangpal hebat. Ya Gusti Allah kieu teuing tah eta teh bahasa iblis nempel ka urang Cikupa. Tah eta kos kitu tah. Nempel ka urang Bojong. Sararial jasa. Batur bajang mararaju di samping maju pemajikan gelis. Aing mah nyanyungir hideung teu maju deui. Ieu sial-sial teuing Gusti Allah nyieun aing. Iblis tah. Iblis tah. Teu ngaji tauhid bakos kararitu tah. Teu ngaji tauhid bakos mantak urang kudu ngaji ge. Abeh saragala nemah. Nemah teh ngeunaheun jasa. Masya Allah moal aya pangnikmat-nikmatna nemah. Gusti alhamdulillah. Abdi didamel ku Gusti manusia. Abdi mah geus tilok ngaca Gusti serem. Tapi geus alhamdulillah geus sakieu mepohara jasa jelema keneh abdi mah geus teu boga kaca di imah ge. Sebab abdi ngaca, abdi geus sieun. Tapi alhamdulillah Gusti nikmat jasa. Lah moal kebeli di dunia Gusti. Dia nusugi loba anu kasep ge loba dia tilok sarolat. Abdi mah dijieun ku Gusti sakieu tapi abdi cinta jasa ka Gusti. Abdi bade salat bae ka Gusti jamal kebal hirup teh. Jeung teuing batur mah puluntang palanting ge ancul-anculan neangan dunia abdi mah deuk sakikina ngabdi ka Gusti. Ngaji mah kos kitu. Nikmat jasa teh bahasa teh kos kitu nginaheun kana hatena. Mun awewe teh mah Gusti je hirup di dunia ieu. Atuh jah sugih jeung susah jang geus aya aturan ti Gusti. Nah kebeneran abdi teh dicandung nemah Gusti. Dinahin jasa tah bahasa tah. Coba teangan di Cikupa nu kos kitu tah. Nemah tah bahasa lah Gusti mah atuh abdi mah asal dibere sadar bae geus ku Gusti lah ngeunaheun jasa asana. Artina ngeunaheun teh atuh ka mamana duaan. Geus jeung ngeunaheun nya Gusti nikmat geus jamal kebal atuh Gusti lah hirup di dunia. Malah bila perlu masalah kita kawin dia 3 4 lah. Ngeunaheun kadengena pan bener teh. Ku urang geuna ge coba ku awewe. Geledek jak jeung lain sing jeleger ieu. Boro-boro nu lain ustazah ge tilok ngomong kos kitu. Coba mun urang mah jadi ustazah ieu nyontoan supaya dilemur jadi contoh engke ge masyarakat ustazah eta mah dicandung masyaallah ku sabar-sabar teuing sih wah raja serta mah ustazah yuk urang nyontoh yuk ka ustazah eta jadi contoh kan ieu mah lain ustazah eta dicandung kokoprak geus beak 5 kurang gitu pakai kotok lain mungkin ngabrihan salakina coba eta pan ustazah lain contoh untuk kos cek ustazah kadu ngaji aing sanu nita tuh yang ngaji ka dieu ieu mah keur carita sadar ni mah biasa sadar boga urang sadar ku boga teu boga sadar ku teu boga ngeunah tah hayang datang ka dinya teh eta hayang datang ka dinya eta teh lain bantrak-bantrakeun ilmu nu panghese na kos kitu. Boro-boro nu lain kiai ge hese hayang datang ka dinya teh komo nu lain kiai. Ieu mah bentrok bae teh adi jeung kakak padahal kiai bentrok. Mamangna jeung uwana kiai pada bentrok. Jeung anak bentrok, jeung tetangga bentrok. Nu dipasinikeun lain bentrok urusan masalah hukum jeung agama, bentrok urusan dunia. Atuh dek kumaha teh Kangjeng Nabi Adam diintip ku iblis padahal mah aya malaikat di dinya teh iblis neuleuh ka dinya diciduhan ku iblis sia waktu diudag ku malaikat wah sia wani-wani nyiduhan
ciptaan Allah diudag iblis teh kenceng jasa lompat mah tuh gas cak Gusti Allah antepkeun antepkeun eta bae teh cokel nu aya di beuteung Adam cokel ku malaikat dicokel dibualangkeun barang dibalangkeun sasada ngagogog anjing geus anjing eta adalah ciduh iblis mantap nu golazo ya di dia urut nyokel malaikat bujal eta urut nyokel isa sakalana baheula jadi Kangjeng Nabi Adam teh didamel tina lempung tina berbagai warna taneuh jeung berbagai warna berbagai rasa cai diaduk-aduk jadilah Kangjeng Nabi Adam geus gabelegeder di dinya teh terus ditiup ku Gusti Allah rohna jadilah Kangjeng Nabi Adam geus aslina Kangjeng Nabi Adam bapa moyang urang nu ditenden di sorga ku Gusti Allah diciptakeunana tina lempung tina taneuh mentak walladzi khalaqakum min tin Allah teh anu ngadamel arajeun tina entut tina lempung atau lamun dek diureukeun mah kieu urang teh sebagai lalaki sebagai awewe dahar teh kapan tina pare sangu teh kapan tina beas asal kapan tina pare tai pare teh pan dipelakna di sawah ai sawah teh kapan endut diolah teteku petani-petani terus geus diolah jadilah gabah dipanen ku petani terus dipoekeun terus digiling jadilah beas dijual ke luar negeri ku pemerintah ai urang mah dibere nu bau bentek teh naon garang-garana pemerintah urang ku zalim teuing nu bagus di ka luar negrikeun ai nu kos kitu didaharkeun ka urang Cikupa ujang sekarang itu baik guys pokoknya didahar salah teh didahar salah kan nu susah nu kitu mah teu meunang bae nu susah teh mangih nu seungit-seungit kudu nu bau bae nu susah mah insyaallah mantap atuh beuki kunyin bae nu susah dagingan didahar kan sangu sampai majikan jeung salaki dahar beres dahar dur maghrib dur isya nyana kuari sarereje pan eta teh saripati daripada makanan jadilah sperma di lalaki nutfah cek bahasa Arab jadilah saripati nu aya di awewe ovum ngaranna mun cek bahasa Arab mah nah itu dihijikeun tret di rahim ibu ngahiji cai mani ovum di hiji rahim ibu diolah ku Gusti Allah eta tah nu hese ge nyieun pabrik pengolahan modal gitu Jepang nyieun jejelmaan geus bisa lain lalagaan Jepang mah persis seperti urang kulit seperti urang geus dijieun ku nyana tulangna geus dijieun dagingna geus dijieun kulitna geus dijieun persis manusia nu hese nyieun roh begitu dijieun di Jerman aya nyaho coba roh seperti apa dijieun jelema deuk sakaratil maut diasupkeun ka kaca dek diteliti berbagai penelitian aya 12 dokter internasional ternama meneliti kaluarna roh dek ditewak dan diasupkeun lain lalagaan orang Jerman dokter teh datang ka dinya nu mantep pohara jasa dijieun di kaca kacana ge terbuat khusus yang newak roh wah geus di suku di tengah di hareup wah kabeh di begitu jelema sakarat eta dikersakeun ku Gusti Allah deui begitu sakaratil maut jelema eta tah kacana beula bleug kabeh kena dokter pareh kabeh dokter bae nek naliti roh endahan rohnya ane coplok kumaha bisa ngalawan Gusti Allah emang kumaha gitu Masya Allah karim iyalah berarti urang asalna tetep taneuh
Numantak minha khalaqnakum ti taneuh aing nyieun sia. Engke ge dibalikeun deui. Dibalikeun deui ku aing ka taneuh deui sia. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum taratan ukhra nukhrijukum taratan ukhra. Dibalikeun deui engke asal tidak taneuh ka taneuh. Roh urang mah lantaran lain asalna tina taneuh balik deui ka tempatna mun bisa. Awas awak urang nu tina taneuh dibalikeun ka taneuh piceun ka kebon henteu hansip teu RT ngomong tah mah piceun bae tah mah hirup-hirup hampir piceun bupati gubernur piceun jenderal panglima presiden piceun geus eueuh rohan piceun bungeun kabeh bau bentek cenah kiai mah teu piceun bae kiai ge wali ge piceun bae sapira jasad tah mah iring kaleuweung kubur roh mah indit ke tempatna deui. Tah hina urang teh nu kuari di dasian ngampai dasina datang ka handap hereng luar biasa balok di dieu mah geus mondoyot mamawa balok walah luar biasa kenong di dieu hihi gede jasa kenongna orenganan raut duit rakyat korupsi di Indonesia jadi sabodohnya na ieu mah keur carita doang isuk pageto pae sia piceun tanggung jawab di akhirat. Masya Allah emang dek di dia doang hirup. Tah awas kan cek Gusti Allah teh allazi zat khalaqakum nu ngadamel aranjeun kabeh nu dimitian ku ngadamel Kangjeng Nabi Adam mintin tina lempung geus jadi kuari urang jelema summa qada ajala Allah netepkeun kana ajal teh hartina waktu anu geus ditentukeun kana inditna roh ieu paeh asal geus datang kana waktuna paeh ajal ngaranna ku Gusti Allah ditetepkeun ajalna aya anu kakaraksa poe di dunia aya anu saminggu 10 poe sabulan 10 tahun aya anu 50 tahun aya anu 60 tahun aya anu 100 tahun can paeh keneh bae aya nini ngadenge tetanggana paeh batur deui cekna aing macan paeh keneh bae dihitung umurna geus 100 tahun nih hayang paeh teh selain hayang-hayang deui ceknya incu BAKB parae anak geus arae parae tinggal tetangga asal ngadenge banu paeh ceurik nya mah kunaon ni ceurik sedih lain jangan lain sedih kunaon teu mah heula geus teu kuateun hirup lantaran atuh pan ngising kudu dianterkeun kiih kudu dianterkeun capek cek mah tuh aya nu geus hayangeun jasa paeh aya nu hayangeun paeh can paeh bae encan datang ka ajal aya nu embung paeh bae ieu bangsa rombongan embung paeh iya tuh paeh mah paeh bae deuk hayang deuk henteu atuh paeh mah paeh bae sebab paeh mah lain ku perang lain ku miskin lain ku muriang ajal buktina nu perang di Taliban teu paeh mah jangan teu bae buktina berbarengan jeung perang Irak dur daderdor di Irak aya nu teu paeh di Cikuma paeh di Cikupa paeh berbarengan jeung serangan Iran serangan Amerika ka Irak teu perang teu naon di luhur kasur mah paeh di luhur kasur jadi paeh bae ih ulah disangka waduh perang para rakyat tuh di bojong nu keur ngopi paeh jatuh sia ku ondo-ondo teuing pikiran teh kana embung ke berjuang di agama lamun eta nu dipake kasieun ku maneh paeh lamun dipake kasieun paeh geus urang geus semangat lillahi kalimatillah tapi kurang dibandingkan janu teu perang ge berbarengan jeung Irak paeh loba jasa malah anak urang nu dihook-hook ku urang paeh bae malah dokterna nu boga obat jualan obat modal sudah teh dokter mah boga obat teu paeh bae iya tuh paeh tuan mata kuntung jasa nyana mah di Irak paeh keur negakeun agama memperjuangkeun lillahi kalimatillah luhurna agama Allah anti Amerika paeh sorga urang ya kuari berlutut di hadapan Amerika paeh naudzubillah min zalik mantak di jero hate mah tetep kudu boga anti kafir
anti Yahudi, anti Kristen. Allah aing mah. Adapun urusan kuari kos kieu keberadaan negara sebodoh nu jekel negara. Aing mah manut bae ge kanyana ngan sakadar samanut-manutna doang. Hate mah anti aing. Naon sebabna? Aing paeh cilaka. Teu puguh teu karuh aing paeh kulantaran cinta ka Kristen, cinta ka Yahudi atau cinta ka aturan-aturanna aing ka babawa di akhirat. Teu aing mah. Adapun manut-manut bae lantaran nyana inohongna nu keur nyekel nagara. Adapun anti lah anti bae aing mah ka demokrasi. Kitu bae di jero hate. Nentang ke pemerintah teu bisa lantaran can wayahna. Emang keur dilempangkeun roda pemerintahna kos kieu mangganya ngakeun ai dara raek masih ngan aing anti ka Yahudi, anti ka Nasrani. Allah aing mah hukum Al-Qur'an titik. Salamet kos kitu. Masya Allah, japaeh mah tuh lain ku perang, lain ku gering, lain ku muriang, lain ku susah, lain ku kalaparan. Di itu via nu kalaparan, nu hirup loba. Ibutin loba jasa beasa paeh. Ih, beasa loba jasa ibutin mah. Dirangkas bitung ka ditu, cak urang rangkas bitung ge, cak urang jauh mah rangkas betung. Waduh, luar biasa teu bisa nya mah. Lah bahkan rangkasnya lain rangkas betung. Waduh, punya istri direngkas atau kojot teman tuh. Yang satu dia serang itu nggak guling teman tuh. Masya Allah. Yang satu lagi dilebuan. Yo, nu bener atuh teman tuh. Nu hiji direngkas, nu hiji diserang, nu hiji dilebuan. Emang lisan Jawa mah kos gitu. Atuh inget ka adikku lah Haji Muhadi serius ya mah serius lain lalagannya nanti ya isuk-isuk aya nu mawakeun koran dibawa baca ku jana teh eta dibaca barang dibaca perjana batu ngaranna ge nasional ieu pas maca waduh kenapa ya Kaji ada apa ya kenapa wih ini orang Pemda hari Senin lagi apel diserang mana ini ada apa ya bupati diserang ini bukan diserang diserang oh iya orang Jawa maca serang wes serang rangkas aduh bitung betung teu bisaeun nya namanya nyebut cara urang teh teu bisaeun gitu tah Masya Allah terep lisan teh sejauh terep bae datang aku ada terep bae gimana Mas tiga diterep terep Mas iya diterep terep teh ya anu ngadamel urang tina lempung geus didamel kumalayang urang di dunia summa qada ajalah Allah netepkeun ajalna lamun geus datang ka ajalna tamutuna indan tihai paeh urang nu mantak urang contoh-contoh paeh teh loba jasa aya nu gering heula paeh di rumah sakit aya nu gering heula paeh di imah biasa teh aneh aya anu paeh teh keur sehat keur ngopi keur ngadengekeun radio keur nonton TV loba nu paeh aya nu hees teh hudang deui paeh ambalayah tama paeh teh contoh asal datang ajal keur kumaha we aya anu keur naik motor teh tabrakan teu aduh tak budak lamun henteu naik motor mal paeh teh bisa kitu paeh emang geus dijat tulisanna di Lauhil Mahfuzna ulah ngomong eta budak tadi kukulintingan di dieu bae mun tadi teu naik motor meureun mal paeh teu bisa kitu tahanan ku sia ti ulah naik motor mal bisa emang deuk paehna di dinya ji atuh geus paeh-paeh bae eta deui nu model balik ziarah wali songo isa mandi dahar jima jeung pamajikanana paeh di luhur batur kaji angel amat ieu pamajik cak salaki cak pamajikan kaji cicing berat amat ieu kaji pan angel amat kaji ieu di beser tilok angel kieu angel ieu mah ye bareng digulingkeun paeh di luhur beuteung masyaallah mantak kula nyawa pennyana nanyakeun masalahna kieu cenah kula teh ganya masalah kunaon lamun keur hiji mah paeh eta mandina kumaha emang aya nu paeh
lah pokoknya jangan nanyakan baheulana ente ieu mah saha lah cenah kiai nu di imah oh Mang Haji heeh jangan meureun anu mandi aju dahar aju terus atuh eta non kana sasonoan pae di luhur beuteung berat cek cenah berat orengan pae teh mandi junub da kumaha je bingung-bingung mandi junub padian bae geus neuk mandi junub kumaha atuh nu niatna ge saha aja hese oh jadi tekunan naon geus tanggung jawab geus mandian bae geus ulah bebeja ka sasarnya geus aduh masyaallah istirahat di luhur beuteung terus istirahatna ya Allah wa ajalum musamman indah wa ajalum musamma ari ajal musamma anu disebutkeun anu geus ditetepkeun madrubun eta dijadikeun indahu di Gusti Allah libasikum ikeun ditangikeun dihudangkeun aranjeun kabeh lamun cek tukang ngaji mah nu tadi ajal isim nakirah ieu ge aya ajal isim nakirah geus lamun nakirah dibarengan ku nakirah wasani gairul ula jadi aya patokanana tah dina ngaji mata wa ma minal qaidil muqarrarah idza atat nakiratun muqarrarah takhalafa tuh wa iwarabsani tawafaqa geus eta kos kikituan teh tah lamun teu ngaji mah hese kulantaran ngaji ngeunaheun ngondok atuh cek aing geus sia tuh jadi geus geus ajal lu tadi jeung ajal nu ieu lain deui anak itu mah berarti boga dua ajal teh aya dua nu hiji ajalna summa qada ajala nu lakum tamutuna indan tihai ajal timimiti diciptakeun ku Gusti Allah borosot ka alam dunya datang ka ajal paeh ajal nu kadua wa ajalum musamma engke ajal nu kadua mah madrubun na indahu libasikum begitu urang dihudangkeun eta ngabogaan ajal engke bakalna nu mana dikanarakakeun nu mana dikasorgakeun dua ajal nu mantek al ajalul awal min waqtil wiladah ila waqtil maut ajal nu pertama mati mimiti dilahirkeun datang ka maut ajal nu kadua wal ajalul tsani min waqtil maut ila waqtil ba'si timimiti mae datang ka ba'as etalah ajal nu kadua nu mentak dina Al-Qur'ana summa qada ajala ajal pae kadua da wa ajalum musamman indah ajal nu kadua timimiti pae datang ka dihudangkeun deui ajal kadua udang urang nah saha tanu nyaho indah moal aya nu nyaho hiji-hiji acan sadayana kagungan Gusti nyanggakeun ka Gusti wa ajalum musamman indah moal aya nu nyaho tah masa saha ge ulah-ulah pangkat model urang kiai ge teh nyaho komo kiai Golkar mah bentek jasa geus teh nyaho jasa teh nu lain Golkar ge teh nyahoeun ku abeh wali ge teh nyahoeun tah mah wajalum musaman indah ulah sosokan eueuh nu nyaho ieu onam ye summa qada ajala nu eta mah nu eta aya hamba-hamba Allah nu diberi nyaho ajal ieu mah lantaran masih keneh di dunia kasaksian ku urang pan sahabat ge sahabat nyahoeun maneh perangnya ya perang nu ieu mah maneh moal paeh ke perang nu itu paeh sahabat nyahoeun atawa sia perang lamun sia perang ku hari moal balik deui paeh sia nyahoeun aja boro-boro kabatur ka diri sorangan ge nyana amanat ka pamajikanna asalna kakak asalna perang nu ieu mah moal balik deui paeh ke kakak geus boga tadi bere pirasat tuh mantak waliullah mah atuh geus anu nyawan Syekh Abdul Qadir emang kumaha gitu begitu nya muriang parah luar biasa oh geus diceungceurikan ku kabehan budak ulah waka ceurik cekeun abah mah muriang ieu mah moal ka maut pan moal ka maut mah sebab ieu teh bakal keluar hiji deui anak abah Abdul Razak di dia aya keneh moal ka maut abah mah sebab aya keneh anak abah hiji nu bakal keluar ngaranna Abdul Razak jadi sok itu parah geus diceungceurikan nyahueun nya moal ka maut abah mah tuh coba bayangke
ente ge kitu coba ge mun keur muriang apa mau ngol kebae jeung gila tenang wae prak modar ulah sok tuturut ya Masya Allah boro-boro muriang kuteng muriang geus asa det-detan wae paeh teh ya tuh eta mah loba tah hamba-hamba Allah nu bersih nganyaokeun lantaran roh teh kadeuleu ku hamba Allah nu murni mah Mama Sobari keur mingguan innalillahi wa inna ilaihi rajiun Mama Ilyas rohna naik ka langit kadeuleu roh teh kadeuleu wali Allah mah bisa neuleu roh teh hi atuh setan ge kadeuleu punya iblis kadeuleu jin kadeuleu ya kadang-kadang itu bisa kadeuleu Masya Allah kayak orang ceritakan kayak di awal ibu cerita luar biasa ayah hamba Allah nu dibere kaleuwihan ku Gusti Allah ajal nu ieu summa qada ajal tapi nu ieu mah eueuh sasaha ge hatta rasul hatta nabi wa ajalum musamman dah titik mutlak taman Gusti Allah geus jaho tak kuari summa antum tamtarun satuluina aranjeun ka bawah para kafir-kafir kunaon anjeun mararang mang bakal dihudangkeun ti kubur sabadanya ho aranjeun kabeh teh didamel ku Gusti Allah mimitina ku Gusti Allah didamel Kangjeng Nabi Adam tina endut atuh anjeun ge sarua bae didamel tina lempung geus jaho bahwa urang mah naon daya naon upaya tuh jameunang nyeun Allah ku Allah dijelaskeun kita ibadah ka Gusti Allah ajal geus dipastikeun boh ajal ti mimiti lahir kana bae atawa ajal ti mimiti baas di jero kubur datang ka baas ajal kadua nyaho tanya nanti kos gitu tapi kunaon mang sabada nyaho bloon berarti terpercaya hiji padahal lamun nyaho bahwa Allah ngamimitian ngadamel urang atuh mampuheun jasa Allah ngahudangkeun urang cacakan ngamimitian ngadamel ge mampu atuh komo ngahudangkeun deui tah ieu ajalum musamman indah nu bakal dihudangkeun deui tanyakeun coba ka Konghucu teu percaya tanyakeun coba ka kitu budak teu percaya udah mati aja apalagi dibakar sudah selesai cek jangan tanyakeun coba ka Hindu tidak ada itu cek jangan alam sana tanyakeun coba ka Kristen hakikat mah nya teu percaya mati saja padahal wa ajalum musamman indah dihudangkeun aya tapi Kristen mah anu ngabahas engke aya cerekna dihudangkeun deui tapi salahnya nama kadituna artinya salah kita semua asal bisa nebus dosa saja beli kita dosa sanyanya aman jual beli jeung saha sia di akhirat jeung malaikat mah teu beukeun duit malaikat mah teu beukeun awewe teu bisa disogok malaikat mah emangna jaksa urang emang polisi urang main sogok akhirat dek jogok ke malaikat malik nah ini kamu membiasakan sogok ya berapa bool yang tersogok nih gua pitesin lu geus ya jeung malaikat malik emang nanaonan gitu wal bisa tuh pokoknya jangan selesai mati udah selesai tapi urang mah ieu alhamdulillahirabbil alamin boro-boro urang nu kolot budak mun ditanya sia mun geus bae di kuburan bakal dihudangkeun ditanya ku malaikat engke tas engke bakal aya timbangan engke jembatan Siratal Mustaqim aju anu bagus amal atau anu bagus amal maka surga ngajembat anu sok salat nu sok puasa anu henteu salat teu puasa henteu salat puasa ka neraka sia salat henteu blon jasa eta si elek ge anu sok ngabok nyahoeun ke bakal disiksa nyahoeun si Predi tah anu sok mengkonsumsi gitu BK nyahoeun nu sok ekstasi nyahoeun tapi terus bae si Dedi nu sok zinah bae teh eta nyahoeun teh ngaran-ngaran nu kos kitu masuk karan itu bangsa Samsudin mati loh
Samsudin, Bahaudin, Saipudin, bangsa dindinan baik itulah aya ge Nazarudin lain deui itu mah. Aduh, masyaallah. Hiji wa huwallahu fis samawati wa fil ard wa huwa ari zat anu kasipatan ku sifat-sifat anu ti heula tadi eta teh Allahu Gusti Allah. Mana hiji anu kasipatan ku khalaqas samawati wal ard ngadamal 7 lapis langit 7 lapis bumi. 2 wa ja'ala zulumati wan nur nu ngajadikeun peuting jeung beurang ngajadikeun poek jeung cahaya jeung caang. 3 nu ngajadikeun urang tina taneuh tah wa huwa eta teh Allah. Catet di jero hate asupkeun ka jero sanobari pendem kubur baik-baik di jero hate ulah robah saeutik-eutik acan ti mimiti ayeuna catet Allah teh datang ka hos urang ka bawah Allah pangeran Allah teh mustahikun lil ibadah anu ngahak kana diibadahan samawati di langit malaikat kabeh ibadah wa fil ardi di bumi ulah aya anu diibadahan di langit di bumi salian Allah Allah hiji we Allah nu mana deui Allah teh sifatna ya'lamu sirrakum wa jahrakum nu uningan kana jero hate urang uningan kana banter urang zahir urang edeng urang nu nyahoun kana jero jeung luar teu bisa disumput salindungkeun luar mah luar kuari urang ge bisa neuleuh aya nu kadeuleuh ku mata urang mah tapi batin mah teu kadeuleuh Allah mah ya'lamu sirrakum wa jahrakum dek nyumput ka mana urang kadeuleuh bae ku Allah mantak cek Allah aya sia dek maksiat mah los cek Allah wahai Freddy wahai Teddy wahai Alek dek maksiat atuh los ya dek babok dek zina asal ulah di bumi aing sebab di bumi aing mah kanyahoan bae ku aing siksa sia ku aing lamun lain di bumi aing los cak si Alek emang aya kitu atuh pogo tanyakeun ka susia aya los ya ka ditu aya wah tumpang ke mabok atuh sia teu ya'lamu sirrakum wa jahrakum aya mah tusirruna ma tajharun anu dirahasiakeun ku urang disumput salindungkeun kanyahoan ku Gusti Allah anu dijelaskeun kanyahoan ku Gusti Allah bahkan wa ya'lamu ma taksibun nu kurang dipigawe nyahoan ieu panjang dongengna ieu lamun ku urang ditaliti make ilmu alat naon sabab manusia mah moal kaluar tina sir jeung jahar eta belegedegna kitu teteh ai prak di dieu nyahoan kana ma taksibun usaha-usaha aranjeun sedangkan usaha teh moal kaluar tina hate pagawean teh moal kaluar tina hate jeung awak atuh geus tadi dicaritakeun sirrakum wajahrakum naon hartina atuh kuari ngatopkeun mata taksibun eta teh sarua jeung atuh li nafsi batal teh kos kitu teh mun urang ngatopkeun hiji perkara kana data atuh deui diatem-atemkeun salah teh cek ilmu nahwu kos kitu aya kumaha atuh ieu kos kitu disalahkeun disiksa sia nyalahkeun Gusti Allah haju kumaha atuh aing teh nyaho puguh bingung ya di komentar lah ku ahli-ahli tafsir mendak ta urang pelba eta batanyakeun coba ka Muhammadiyah jadi sia deuk anti mazhab diuk di dieu siapa bisa aing tuturkeun ka sia teu bisa disoekeun beungeut sia ku wih main soak-soak geus coba kertas leuwih ti kertas sia ku dikerekep sia ku aing menek nanya ieu bae tah sirro jeung jahro eta teh manusia moal keluar pagaweana tisir jeung jahar kuari diatopkeun wa ma taksibun wa ya'lam ma taksibun teh eusina teh sirro jeung jahro kuari ngatopkeun eta ka ditu atuh sarua jeung ngatopkeun eta keleh meunang teh sia bisa nuturkeun aing ka sia teu bisa tampiling sia ku aing make otak sia ulah make otak ulama ai sia anti ulama mah aing mah jan cek Imam Syafi'i kieu komentarna aing mah cek Imam Malik kieu komentarna Imam Jalal tah tiba Imam Jalaluddin tah Imam Jalalain tah eta teh berbahasa Syafi'i cek Imam Syafi'i berarti coba cek otak sia awas ya hah awas ya Pak oh itu jangan oh tak korbanin ke kalau Muhammadiyah
ya saya menyingsinan doang sebenarnya makanya nah ulah wani aya oge wani teh budak awas ya koi datang sekali deui awas ya koi serius sama dia jadi manusia teh moal keluar tina dua hiji sir galbu nomor kedua jahar zohir etalah belegedeg manusia geus berarti Allah manyahuan ke jero hate Allah manyahuan ka zohir urang zohir mah atuh lain Allah ge urang nu kadeulek urang kajak tapi pansir mah teh nyaho geus kulantaran aya dua zohir diatur ku syariat sir diaturna ku thariqah mengarah kana hakikat berarti pagawean teh aya dua pagawean zahir ku syariat diaturna pagawean batin ku thariqah diaturna lamun jelema bersyariat doang batin acak-acakan lamun jelema berthariqah doang ieu zahir acak-acakan kudu bareng zahirna bersyariat batinna berthariqah nu mengarah kana hakikat nasawuf lah cek urang mantak aya bahasa mantas sawapa walam waman nah dan lain sebagainya bahaya zindik ka dituna jelema bersyariat teh tasawuf henteu bersyariat bahaya mantak kudu dibarengkeun lamun jelema bersyariat doang jago jasa ilmu alatna jago jasa ilmu bilagahna ilmu mantekna usul fikihna mikih doang nyana pasalia bae jeung ahli batin kajian kukumaha ge loba tingkah-tingkah anu henteu nono kitu kene lamun jelema nasawuf bae teu puguh nyareatna masantrena di mana henteu puguh atuh ujung-ujungna eta engke bakalna udeng-udengna aya di hareup sujudna di mana agim henteu ngaji kajian kukumaha ge atuh ku sadri mah kadeuleu bae ya ieu udeng-udeng potongan naon ieu mah kos kieu mah teu beres udang-udang teh kapan yang sujud nama ieu mah dihareup ge sepan gitu atuh cak nyani mah lain deuk salat deuk naon make udang-udang atuh jadi disunahkeun ge deuk salat udang-udang mah ye cabok-cabok teu ngaji teh kos kitu teu ngaji teh kos kitu deuleu kiai-kiai anu bersyariat berhakikat make udang-udang rapi Masya Allah siap kadeleuna teh lain jang manusia jang supaya di alam ku Allah beda udang-udang hayang di alam ku Allah jeung udang-udang hayang di alam ku manusia lain deui ya tuh wow ya nama coba saya harus dipoto nih ini ya kayak itu jeung Oma Irama bakal itu bang jadi lamun zahir aya pagawean atuh batin ge aya lamun zahir aya guruna rukun wudu rukun salat puasa haji atuh ieu ge batin ge aya geus di batin ge atuh aya guruan di dieu ja Allah ge ya ulamu sirrakum wa jahrakum acan aing mah teu boga guru ge bisa atuh kajeun ai bisa mah los boro-boro sir jahar ge teu ngaji hese deleukeun coba santri ngalawuduna mantep jasa santri mah set tapis teh kadeulna masyaallah ih resep jasa Masya Allah karena sirah nage sep santai karena tapis jasa udah pikir sepun jasa coba dulu budak SMA nu teu ngaji kudu kos kitu cek Allah teh jai mah teu kitu nitahna deh kok mau pejabat anu teu ngaji teh deh ngalawuduna ge Leungina dia pan macet sakieu lah ieu budak balok bae nangkod wudu teu bisa coba atuh kadenge ieu kurang begitu sambutannya nah sambutan maulid assalamualaikum warahmatullahi naon kadenge alhamdulillah ngalamin euy ngalaman atuh alhamdulillahirabbil alamin ya alhamdulillah ngalamin waduh geus pokona pabaliut deh geus teu ngaji Masya Allah kadangnya ge haridang babacaan menurut Kangjeng Nabi ya saya hadisnya mah enggak saya katakan lah pokoknya kira-kira ini mah
maknanya aja. Coba cek orang hadisna. Enggak, saya mamana hadis saheula sia. Udah saya turun aja dah. Itu ngerti. Itu bisa hadis satu langsung ke hadis, nah hadisan saha sia. Ya, geus bae balok bae pikiran ku sia. Beda tuh, urang lamun salat ge santri mah pan manggih masjid teh geus teu asing. Plek Allahu akbar. Wih. Geus pohare sakumaha pimitohan repi. Coba nun teman pesantren abri polisi nun teu ngaji teu pesantren salat nage kadang-kadang make pet dipake bae atuh pan kudu ya ieu budak pet tadi itu jang di lapangan lain jang di masjid didegungkeun sia ada do isir jahar ge kudu boga guru atuh komo sir urang teh zikir teh kumaha engke aya tafakur engke aya muraqabah engke aya pembagianana ya latifah lalembutan latifatul sir latifatul khofilatun terus eta teh aya pembagianana latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul akhlaq latifatul nafas latifatul qalb. Lamun jelema berekonomi pikiranna ekonomi HP nage ekonomi bae keur ngaji ge tatitut ya sebentar lagi tenang ya udah bereskan dulu udah saya segitu udah tinggal tanda tangan aja emang pikiranna dunia lamun nu pikiranna nyana teh keur ka awewe tunggu sakedap deui sapikiran atuh jelema mah tah lamun mikiran ada sieun ka Allah sir kajawan ku Gusti Allah izin kapanggih jeung saya jeung pejabat Allah neulekeun ka aing Gusti mun aing hajuna memandang kana jabatanana sieun kana jabatanana cak Allah pandang mere aing kunaon sieun ka dinya aing ku dipake ka sieun mah atuh sia kunaon ka bawa ku situasi kos kitu awas sia ku aing dia cabut sia nikmat ilmu sia ku aing cabut. Nah, harapan nusugi susuganan itu bahasa susuganan tah susuganan alhamdulillah nu sarugi susuganan alhamdulillah tah urang didelekeun ku Allah sia teu percaya ka aing make susuganan ka jelema cabut baik mantap ngaji mah babari make sirna nu hese iyalah ya'lamu sirrakum wa jahrakum Allah nyahuan kana sir jero hate urang batak diolah sir teh geus memeh diolah kana sir di awak urang aya kolbu di awak urang aya ruh geus ruh jeung kolbu diakurkeun diurus urang dihijikeun kana jadilah sir geus engke eta sir ku urang diolah make pengolahan guru dengan cara zikrullah tafakur muraqabah khidmah dimimitian ku ngahibat heula ka guru nyangakeun sadaya-daya ti luhur sausap rambut ti handap sahibat tapal nyangakeun ka guru dek dibeureum rek dihideung nyana mah kumaha guru bae jadi deuk ka Allah teh melalui tawadu di hareupeun guru berelah ke ku guru wiridan nah ieu nu kudu dilaksanakeun dek ngeuweuhkeun nafsu sir ya'lamu sirrakum wa jahrakum nu mantak deuk salat nage nyana mah ati-ati lantaran didelekeun ieu aing wudu ti Gusti Allah didelekeun ku Gusti Allah bisi salah wudu teh api berangkat cak Gusti Allah ge ulah loba culag cileuk ka hideuk ka masjid mah kudu tungkul kecuali anu geulis lende geus tong masalah atuh sia mah kitu bae sih tunggu dan datang ke masjid ieu teh dilempangkeun ku Gusti Allah ditangtungkeun ku Gusti Allah ilmu abdi nyahona kana salat teh ti Gusti Allah tah dipikir terus ahli Allah sir isin ya tenangtung teh lain abdi nang Gusti hirup abdi nu Gusti sadaya-daya ge nu Gusti nyaho abdi kana salat lohor ieu ge ilmu teh ti Gusti atuh abdi mah ieu ngalaksanakeun sakumaha Gusti we nyangakeun sakumaha halang layangan we ieu mah dikunat dikenud terus sir didelekeun ku Gusti Allah mun bulak biluk teh izin jasa hati abdi teh
tafakur heula mulai geus mantep jasa seakan-akan geus deuleuk Allah atau dideuleukkeun ku Gusti Allah kakarak usolli fardhu zuhri Allahu akbar geus nikmat kitulah sir dideuleukkeun ku Allah ya'lamu sirrakum wa jahrakum isin amat urang dikajahokeun sir urang gulak-gilek begitu orang salat Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin eta kumahanya barang jadi teh henteu malang saeutik eta suratul ladzina an'amta 'alaihim jadikeun baik itu ngan leutik ja untungna eta apa diteruskeun bae apa pertahankeun bae aya ditahankeun bisi ka batur ente jadikan bela ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin jadi lain amin jadi cak Gusti Allah aduh aing aja teu ditakos kitu salat ka sia ayo sia pae sia salat sia jadi siksa ka sia wala tadrib wujuhana ya ilahal alamin ada si jelaskeun ibadah teh ulah jadi pamonggol ibadah urang mah ieu mah ngagedean pamonggol poe kamari mah kakarak sagede kieu poe ieu mah sok gede ping-ping asalna ditambah 10 tahun deui mah sok gede naon bae nih pamonggol masyaallah ya'lamu sirrakum wa jahrakum ih tayelah lamun sir urang geus diolah isin ke Gusti Allah lamun geus isin ke Gusti Allah bakal bagus adab-adabanana geus kudu boga guru sir teu boga guru bakal kanyahoan bae jelema zahir penca jeung teu boga penca kadeuleuk keupatna lain deui euy keupat penca mah teger amat teu budak euy nganggo jotos teh lempeng nu teu boga penca kajelean katingali salat menang ngaguru jeung henteu lain deui beda kajian sirna boga guru beda ke tingkahna ge beda berbajuna lempangna ngomongna sangkilang lalagaan tetep kanyahoan bae sebab aya guruan tuh urang mah encan pernah ngaguru hese jasa tuh geus bae cinta bae kanu geus ngaguru abeh urang kabawa ku bendera Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani lamun kurang dicaritakeun ke pan aya zuhud aya qanaah aya tawakal dibagilah 9 makom ieulah sir tuh nu mentek ge baheula aya kiai tasawuf aya kiai hakikat ndek nguji ka muridna ada abeh murid mama ieu ndek nyoba ka anjeun mama hayang daging hayam pencit coba eta hayam ngan mama mah hayang ngadahar daging hayam teh mencitna ulah kadeuleuk kusasa usahakeun sok berangkat kabeh aya nu mencit di luhur paras aya nu mencit di handapeun jembatan aya nu mencit nungguan peuting we geus di tengah-tengah nu poek nyalimpet kucing aya anu ditutupan ku samping bae hadana aja make calana mencit macam-macam geus uyuhan teh dipacokotok eta macam-macam aya nu saurang geus laporan kabeh di mana sia mencit otok para teunan di juru sia di mana sia mencit ayam di handapeun jembatan teh anu terangan sasage mama teunan di ditu di juru sia di mana boh di popek peuting sajaba di popek di halangan teh anu terangan mama teunan di juru tumpukeun sia abdi mah di jero samping waduh geus nu nyahoun jasa wah ku abdi dipeunci ieu hayamna teunan di jero tumpukeun berbagai-bagai aya nu saurang pan siapa teu dipencit teu bisa mama pan teu bisa mencit bodoh amat cek mama ulah kanyahoan ku sasaha abdi mah ku manusia onam bisa nyumput tapi ku Allah mah pan teu bisa dek di luhur para Allah manyahoeun dek di handapeun jembatan Allah terang ti peuting pan Allah nu ngadamel atuh terangeun lah abdi mah geus kajenting teu lulus ge abdi mah ieu mah henteu terang henteu bisa mencit hayam mun henteu kudu kanyahoan ku sasa teu bisa sebab ku manusia teu kanyahoan tapi ku Gusti Allah mah kanyahoan sia nu lulus nu itu nu di jero samping teu lulus tuh jadi guru torikotnya tuh nyoba ka murid atuh sarua bae ndek naik ti kelas 1 ka kelas 2 atuh aya cobaan anak kelas 2 kelas 3 sarua bae evaluasi itu emtanase ujian ke terakhir atuh sarua ilmu torekat ge
ndek ditaekeun pan ngaji tarekat balain cara ngaji biasa ngaji amil mah terus beres gas kadituna kitu layas tangian mari Fatihah geus beres wallahu a'lam bishawab amil mah beres geus kaditu deh layas tangi minas shagir wal kabir wa rafiul diwan mari Fatihah wasimaliha geus wallahu a'lam bishawab tamat sia bejet kotoknya emang kunaon gitu bejet kotok abeh teu pohoan gitu ge mun gede kotok mun leutik pohoan bae sia bisa ta guru tolol hayang nu gede jasa burung kotokna mun diganti mah mun make embe leuwih afdol leuwih afdol mah nya kotoknya embe atau emang Kiai Golkar mah kitu rampus tapi geus di ditu da bae teh kitu geus urang teruskeun bae tetep tamat masjid kotok budak na abeh bungaheun atuh guruna ge komo guruna tapi mun aing ngaji batin mah lain kitu wiridkeun ku sia eta nya tah ieu larangan-laranganna engke datangna bakalna kos kitu can bisa tuh walita taekeun nu mantak ngaji tarekat ku ari masa kumaha lalagaan ijazah beres datang ka sugro kubro ngaji naon teh kos kitu fotokopian ai jelema ada di dia dagang limbah manya norekat dagang limbah ai jelema ada di dia jadi camat manya norekat jadi camat ai jelema ada itu jadi polisi manya norekat jadi polisi pan ieu mah piwalieun manya aya wali di polisi manya wali tukang limbah teu kaharti sanajan nya ge teu kaharti bae pokona mah tanda can dilaksanakeun sebab lamun dilaksanakeun ge ku wirid ieu bae geus izin ka Gusti Allah tita hudang ti penting wiridna ieu boga pertimbangan izin amat ka Gusti Allah izin amat ieu mun dagang bakal eureun dagangna mun di partai bakal eureun di partai hayang sorangan eureun teh mun keur ceramah tukang pidato hayang eureun ceramahna lantaran teu pas jeung aturan-aturanna eureun nyana bakalna kadeuleu ku guru ka dieu sia naik di dia ka dieu nya tah encan kalatipah geus ditaekeun naik di dieu naik lantaran geus kadeuleu ku urang loba anu teu dipigawe kabelah dia nyana cicing bebeda ku ari matarang nage waduh hidung tanya ku urang sia tarang hidung kurang dipantau-pantaukeun atuh kadeleuan ke ku guruna nu mantap kadeleu antara lulus jeung teu lulus tah model tadi engke cobaan tah ieu di antara cobaan becet kotok ulah kadeleuan ku saha bahasana kan kos kitu pan bahasa ulah kadeuleuan ku sasama bisa ku Allah bisa ku makhluk tapi pan nyanana keur ngaji tarekat ngaji tasawuf berarti mengarah ke Allah geus dosa urang tina 100 tina sekian ratus murid nu lulus hiji sia nu lulus tadi pencet kotok geus teruskeun kita ekeun ai abdi ieu nu mencet di jero samping sia mah jalan di tempat mah aduh tuh gitu kan aya jelema datang ka Tuan Abdul Qadir marah mama ulah ai anak abdi dibere remukan roti ai mama dagang kieu bae ku Abdul Qadir wow ada haram daging hayam ieu ai murid guru ai kok Tuan Abdul Qadir lintuh ieu nyana demo teu anak abdi mendeuk dibawa bae balik ulah emang tu dibere roti sakitu capaingan sakieu cenah caknya lagi awak geus kuru jasa ku tadi keur ka dieu mah dikendep 10 kilo ku tinggal 30 asana ieu mah atuh tinggal tulang doang kayak dianggapna lain jelema ieu mah tulang lempang bakalna ieu bisa diudag anjing asana ieu mah cek si Abdul Qadir sia tenang ya dalekeun mama mah lain hayang ka daging hayam ngan ku sia deuleu begitu geus beres dahar tah tulangna wae tulang kum udang deh jadi kongkorong jadi kotok deh kongkorong ceknya nuhunnya Tuhan saya guys segera berangkat tas si anak sia teh supaya bisa kos gitu mun anak sia geus bisa kos gitu awas dek darjing daging hayam ge sebab teu kudu meuli pan hayam lagi alagaan atau alagaan jaheunya mana bisa tuh teu tapak heula mana bisa teriado heula nafsu nu halangan urang engke anak mamang anak bapak bisa hihiberan di luhur asal make kapal tak ieu nu keur dididik teh ku kaula teh Tuan Syekh supaya nyahueun ka Allah supaya isinin ka Allah supaya mantap ketika nyebut Allah
supaya non gitu ngaranna hatena ngageter idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatsum imana tah supaya kos kitu ulah ieu mah didengungkeun Al-Qur'an nu kadeu amplop Bismillahirrahmanirrahim kadeu amplop we 2,5 juta ya Bismillah nu kadua Ayo 2,5 juta dan 5 juta berarti. Tilu bismillah 7 juta. Dan naon eta kos kitu. Supaya ulah kadeu kos kituna ieu mah supaya ikhlas. Eta sirna beda ke ngaji ikhlas mah dirindukeun ku manusia hayang bae jelema. Tapi lamun henteu ikhlas bosen jelema. Kamari geus dibayar ku urang 4 juta. Wari dibayar deui guru bosen we malah. Ayeuna naikkeun harga nu ngundang eueuh. Aya jelema na gini dia. Wajah rakum mana ya? Wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim datang kali Mekah ayat dina berbagai-bagai ayat illa kanu anha muridin kecuali ahli Mekah mamengo ngabalieur teh ayat 3 rupa cek Imam Jalal hiji emang ngabalieur tina ayat teh teu daekeun membaca ayat dibacakeun ge geus teu di pikiran ngabalieur enteng keneh tah nomor kedua dibacakeun ayat mujizat didelekeun tapi nyana teu percaya bohong berarti ngabohongkeun berarti didengekeun diamati didole mujizat kangjeng tapi dibohongkeun tingkatan kedua leuwih jero geus kejeroan nu katilu mah nu katilu didengekeun didelekeun ayat mujizat didelekeun kunya didengekeun diperhatikeun dibohongkeun bari ngahina ieu nu pangbahaya nama ngaistihza ngahina ngalelewe makan nerangan nyarot 3 rupa lamun ka Kangjeng Nabi 3 rupa ka urang ge sarua bae aya nu ka urang teh ka kiai ngan sagum sakitu doang oh ngan doang teu ngomong teu naon geus bae aya anu nya nya ngomong teh kiai beuki nangan ngomong melulu teu percaya ilmu ka kiai kos kitu dua aya anu heuh eta kiai ulah diantepeun eta ngomong kos kitu bae ulah diantepeun yuk urang perangan tah eta nu parah mah ieu nu katilu ieu tah nu parah mah ieu nu kos kitu urang mana sih jadi eta kiai di urang hayu geus urang bongkar bae geus dosa ulah aya di urang karabet urang asana main catur digeugeureukeun main gaple digeugeureukeun ngadu kotok digeugeureukeun tak urang mah ieu hirup di dunya teh pan hayang senang barang aya kiai eta aing mah gregek jasa ya kabat dia orang bongkar bae geus bongkar nah eta ieu nu kos kitu tah ige baheura kos kitu tah ige illa kanu anha muridin geus ieu teh bahasa teh kulantaran aya illa qasar berarti wa dawatul qasila inamatun wa taqdimun gamad taqdama berarti atuh di dieu teh bahasa teh paten luar biasa geus aya bahasa qasar teh ngaranna bahasa paten teh datang ka ahli Mekah mah ayat tina berbagai-bagai ayat Gusti Allah illa kanu anna muridin kecuali ahli Mekah mah ngabalieur mengo mentak dijadikeun mayanzilu ilaihim ayatun minal ayatil qur'aniyah allati min jumlatiha tikal ayatin nautiqah bima fasala min bada'il sunillah panjang dijadikeun anak kadituna kitu ditaksis geus tu jelas bakos kitu bentah cara tadi balieurna nu pohara teh madak faqad kazzabu bil haqqi nyata urang Mekah mah ngabohongkeun kana Al-Qur'an lamma ja'ahum barang datang eta teh Al-Qur'an ka ahli Mekah fasaufa yatihim mamba ma kanu bihi yastahziun awas jaku si Allah aing ngutus Muhammad dibere mujizat ku aing Al-Qur'anul Karim mujizat baca mukjizat kauniyah langsung kadeuleuk keanehan keajaiban mukjizat tapi nyana ngabohongkeun faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'u ulah samatkan ayat cak si aing teh pangeran
aing ngutus Muhammad serta Al-Qur'an jeung mujizat dibawakeun fasaupayatihim bakal datang ka manehanana amba umakanu yastahziun akibat istihza nak nu kunyana dilakukan siksa ku aing perangan Muhammad paehan ke di medan perang atawa engke digempakeun ku aing atawa diangin beliunkeun ku aing atawa engke dimacem-macemkeun banjir ku aing dilawan cak Gusti Allah aing kakarak nurunkeun banjir bae ge nya geus wah bere ku aing tsunami sia tah ieu akibat istihza ieu khusus ka Kangjeng Nabi umumna ka urang namun urang kuari ngaistihza ka Kangjeng Nabi mah teu aya ngaistihza ka wali nama atuh urang teu kanyawan ngaistihza ka ahli Allah nu berbentuk ulama moal teu akur sarua bae cak Gusti Allah wahai ahli Cikupa wahai ahli Bojong wahai ahli Tangerang wahai ahli Sepatan awas fasaupayatihim amba makadu yastahziun istihza mana bakal dibales berakibat siksa sia sing ada dan mantak orang kudu peduli di lembur orang aya anu istihza ka ustad aya ka kiai tepak sia ya geus bae mamang kula mama hai kitu nama pan aing geus disiksa mah aing ge ka bawah geus sia angkorak sia meureun sia geunah hatina geunah sakadaek sia aju disiksa atuh sia memang siksaeun pan lamun disiksa aing ka bawah de sakumaha kapal dibocoran ku saurang atuh panul teu ngabocoran ge ka bawah palid kabeh kan mantak tegor kurang di lembur aya nu ngahina ka kiai tegor ngahina na ulah kenceng teuing sia bisi disiksa siksa sia aya nu mabok nu ulah loba teuing sia beak sabasloki 22 bae atuh diringankeun saeutik atuh sia teh nang tangan Gusti Allah sia mainnya menang teh lah menang ka dia aing sit geus teu bareres tiasa ya gitulah nang tangan Gusti Allah nah iyalah cerita ahli Mekah padahal Allah nu ngadamel langit Allah ngadamel bumi ngadamel urang ngadamel caang jeung poek berarti lain sambarangan urang neuleuh dadamelan ge sakieu poharana saha nu bisa nyieun langit saha nu bisa nyieun bumi atuh mestinya mah tinggal tunduk bae geus ka Gusti Allah ulah ngaistihza mun ngaistihza siksa ku Allah pada kenyataan anak waris siksaeun Allah hungkul atuh mentak naudzubillah min jali kurang muntayang ka Gusti Allah mudah-mudahan urang disalametkeun ku Gusti Allah dibere daek taat ka Gusti Allah taat ka Rasulullah mantep takwa urang ka Gusti Allah